Hujan bugnya. Tah hujan. Hujan termasuk takdir deh. Termasuk gitu. Termasuk ya? Termasuk. Termasuk karek apa lain euy. Tah aya nanya ye soal takdir. Oh, nanya aku masuk tah. Bug ari jelema geus aya takdir masing-masing teh. Yang geus ditangtukeun. Oh, sangtukeun jadi tuna. Tangtung Gusti gitu. Oh, nah, tanya ya. Berarti namun jelema melakukan hal baik jeung buruk, ada takdir. Takdir ngan peda tergantung jelemana sih gitu, baik buruk nama. Tos kumaha tah contohna tah baik burukna teh? Contohna teh nya urang teh ek ngalakukeun naon sesuatu. Bisa keuna teh ek nyabok jelema. Tah. Eta takdir sebutkeun ge takdir ngan peda eta kumaha urang. Jadi kahayang lah itu nama niat orang disebutkan niat orang. Jadi diibaratkan mah baik buruknya amal lah ini mah tergantung manusianya sendiri lah. Berarti urang aya nonyok maneh. Berarti anu dosa teh ya urang ya udah niat urang gitu nya. Gitu. Berarti lain anu di luhur gitu dosa teh lainnya. Namun urang melakukan hal baik berarti berenang niat urang alus gitu nya. Dah gitu. Amanah ka urang. Oh, gitu. Atuh dek minjem duit ke mana? Tuh nya. Kan ieu tuh teh. Eta takdir. Berarti takdir maneh. Takdir maneh teu untung di dek. Ini minjem duit boga teu aing. Eta mah niat maneh. Heeh, niat aing lain niat anu di luhur lain niat uing eta mah. Uing minjem duit tuh. Boga teu? Kecap. Hanya kana aing teu boga. Eta sarua niat uing teu boga. Mun cara moal mere ka maneh niat uing sarua tah ge. Oh gitu. Aduh, cuaca teh mendung kieu euy Reka. Jabaik hujan di Reka kayak liar ya kudu kumaha tuh nya. Ya, Mang. Kurang boga solusi. Emang boga kolor teu? Aya kolor mah ya. Tah, si kolor nanti alungkeun kana kenteng. Oh, gitunya. Erek dicobaan moal. Kayak cobaan tuh nya. Sok ajaran coba we. Orang soalnya liar ya. Untuk nyobaan nya. Jik. Terus ya kumakeun. Alungkeun kana kenteng. Oh, hek. Tah gitu. Hek. Kayak liarnya. Nah, euy. Anger rek hujan sih. Hujan sih. Da urang mah keur ditah ngalungkeun eta hungkul. Lain ditah ngaraatkeun hujan. Di goblok suka teh satu tukang nyarang. Sakenya. Eta boga aing hujan ya. Daripada kieu urang tebak-tebakan warna ya. Tebak-tebakan warna kumaha teh? Tebak-tebakan we soal warna. Sok, mah teu lah sok. Tah, ari warna bodas. Naon tah? Berani. Warna hidung? Cool. Warna koneng? Tai. Ari warna beureum? Canggut awe maneh. Anjing. Ada. Kunaon maneh buy? Capek aing geubug we. Ayo berubar bapak-bapak. Nah kunaon gitu make budak-budak? Teu pira aing teh bug. Tai teh bapak-bapak nitah ka uing sabuy pangangkatkeun rok pun istri cenah. Terus kumaha weh? Ayo dicarekan ku bapak-bapak eta. Nah, make carekan. Aing eta ngangkatkeun pamajikanna rok terus aing disempetkeun gitu. Aing eta bagong aing diuber-uber carekan. Pantasan atuh. Maksud salah kan aing. Maneh mah teu salah pun teu. Heeh. Nah tapi masa salah tata carana. Make jeung salah tata cara kumaha ieu? Maksudna pangangkatkeun lain ngangkat rok anu dipake tapi ngangkatkeun anu dagantar anu keur moekeun. Aduh, baca aing salah. Salah. Diboro sih kita. Kumaha Damang? Alhamdulillah Damang bogoy. Sehat enak. Alhamdulillah sehat-sehat ge we katampo kumaha kumaha lah katampona atuh. Lain bejana maneh geus tatama lain tiba jamrong kumaha ayeuna? Hasilna? Ya emang geus tatama jeung bajam rumah geus kungsi kamari ieu.
Oh, syukur atuh geus satama tibah jamrong mah. Oh, bogey. Eta enak kumaha bagi hade. Barora beki hade. Beki ribu gabung. Sok daun can rekam ieu ge. Ngosok. Boy. Kumaha teh? Cager teh? Alhamdulillah cager kram. Kumaha teh? Oh, syukur atuh boy cager mah. Eta balik kumaha kamari geus dijampe jeung Jambong. Ini cuma Ya, ngopi siap. lah, cuma ngopi kan. Oh. Iya, betul. Cuma ikrau spontan mah nyangling. Anu di Dak kembali dengan aing dak aing sebagana ceus deui daknya. Dak pokona ulah poho. Itu anjing subrek hampir 1000 cek abi teh. Dia sia. Ngobrol. Ngobrol mana ngaco. Halo guys, jangan lupa tonton lagi ya di channel YouTube-nya Sunda Everybody. Ada Akhil Tabing dan ini Sabu dan Maus. Oh, isi abi tanya. Ieu premasi selulu bisa ada ngepen foto-foto. Cewek foto yasinan. Bagus. Memang? Ieu teh tamang ban ya, punten ya. Dilangsungkan teh. Jamna mepet gitu maksudnya. Tengah 5. Anjing. Sok. Kumaha? Siapa gitu. Hebat juga. Ada ayeuna teh. Cara mah. Sama gitu. Tuh kayak balik macik air. Sok. Atuh dah. Ok. Maneh mah awak we jangkung ari kamar maneh kadang dong sana. Maneh mah kawan naon teh? Maneh mah awak we jangkung. Maneh mah awak. Lu. Hah? Mana bisa loba bahasa tuh? Bisa? Bahasa-bahasa naon-naon unggul. Kurang bisa bahasa India. Kumaha atuh ke India? Patah. Gitu. Terus bahasa nu lain nih Bisa euy. Itu bisa. Urang mah bisa teh. Bisa bahasa naon maneh? Bahasa Jepang. Sok kumaha tuh yang ada yang kumaha teh? Kira bahasa Jepang. Kumaha? Ya mesti Bagong geuliy. Sing Gaje. bener. Gaje cok. Sing bener. Kata-kata naon? Oh kumaha we lah. Gue. 1 2 telah diras. 1 2 3 jalan sok. Sam, Euy, uing bawa kata-kata bijak keur maneh. naon tah? Kan peda ieu soalna soal menyindir masa depan maneh. Nah, makanya yang bisa gitu. Bisa we intina mah. Nah, sok coba jelaskeun. Soalna masa depan maneh mah kitu rada rujit sih. Kumaha suram? Lain. Sok we ajaran peureum heula. Kiparem kieu. Terus Kumaha sih tah? poek. Tah, eta masa depan maneh teh poek. Ya. Bohong. Nubur. Itu we. Rada bijak ya. Beneran apa si Toto tuh apa? Si Ikram tuh apa, si Kamil tuh apa? Mangga boga teu apa saya mah. Apa juga dirimu saja. Lo, kata-kata hari ini. Liur, sedikit liur. Pokoknya mah liur ieu teh. Tuh kuninganan urut. Di videonya. Ayo urang kali kieu Kudek jum bujurna. Entah. Tadi jum kayak gila. Nah, udah. Itu. Bro, lagay cici. Buat dulu.
video. Goblok, makam. Sunda everybody well. Guys.